Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faslun mujibatul ghusli utawi pira-pira kang ngawajibkeun ing adus idopat isim fa'il kana maf'ulna lafaz mujibat isim fa'il mujibun awjaba yujibu ijaban fahuwa mujibun biasa kurang mujibun mujibani mujibuna mujibatun mujibatani mujibatun bentuk jama muannas salim aya alif ta ditungtung kitu ngahijikeunna sorofna nahu teh isim fa'il teh bisa idofat amal kawas fi'ilna teh awajaba yujibu teh bogan fa'il bogan maf'ul yujibullahu al-ghusla misalnya yujibu ngawajibkeun sapa Allah al-ghusla ing adus pakai ku isim fa'il bisa si maf'ul bih teh dijadikeun mudhof ilaih matak aya logat ing di tengah-tengah tapi tetep we tarkibanna lain maf'ul bih eta jadi mudhof ilaih ghusli dengan secara makna ngidopatkeun isim fa'il kana maf'ul kawas doribu jaidin kang mukul ing jaid mujibatul ghusli utawi pira-pira kang ngawajibkeun ing adus iku sittatun nanan ilajul hasyafati sawiji manjingkeun hasyafah fil farji ing dalam farj wa khurujul maniyyi lan metu mani dapat masdar kana fa'il eta khuruju wal haidu lan haid lamun tadi ma ilajul hasafah sarua dapat masdar kana maf'ul bihna kana maf'ul da ilaju ma masdar kawas fi'ilna kawas awalaja yuliju bogeun maf'ul lamun khuruj kawas fi'ilna teh bogeun maf'ul bogeuna fa'il wukul kharaja yakhruju khurujan tap aji yapulu ulah eureu tinggal ji durumiyah ulah ya adegan wal haidulan haid wan nifasulan nifas wal wiladatu lan ngalahirkeun wal mautu lan maut Bismillahirrahmanirrahim. Sementara pembahasan cai di alat cukup pentingnya jangan aya dina tabel eta ukur tinggal dina tabel teh masalah cai anu nyucikeun aya anu makruh aya anu wenang dipake tapi ari sah mah dasar sanajan ku cai nu makruh ge kitu penting mah geus nyaho oh ieu teh cai anu nyucikeun kan aya nu makruh dipakena dinya ditulisannya musammas artina musammas teh cai anu dipoe anu panasna ku syamsu atak tina syams syammasa yusammisu tasmisan musammisun musammasun tina syamsun jadi kang den panaskeun kalawan terik matahari gitu musammas bahasa urang mah cai anu panasna ku dipoe bari engke aya kaidna dina takrib mah cai anu panas ku dipoe ku matahari wadahna dina wadah-wadah anu bahan disipuh besi tembaga nu ka itu salianti emas perak ari kitu mah wadahna lain tina wadah nu bentuk bahan disipuh lain bahan tambang kata orang
Kos wadah-wadah tina taneuh tina plastik geus eueuh hukum makruhna. Nomor kedua tempatna di tempat anu panas, lain di tempat anu suhuna dingin atau sedang. Jadi keur di Indonesia mah teh kudu loba diomongkeun masalah ieu mah. Ngan aya ngaji kitab namanya diliwat. Oh wilayah-wilayah daerah anu panas. Wah daerah-daerah Afrika, daerah-daerah Jazirah Arab, atau di daerah anu mengalami 4 musim. Ketika pas musim panas, tah cai anu panas ku cara dipoe dina wadah anu berbahan tina bahan tambang, kos besi, tembaga anu kali itu. Maka makruh dipake dina naon? Dipake dina tubuh, pakai wudu, pakai mandi, pakai kukumah. Karena dikhawatirkan nimbulkan penyakit kulit gitu makruh sakingnya. Maka untuk di wilayah kita mah di Indonesia sebenarnya hukum makruh. Hukum makruh ku cai musammas teh. Ngan paling ge aya hukum cai anu makruh dipake, cai anu nyucikeun tapi makruh dipake, umum atau berlaku di mana wae. Nyaeta cai anu banget tiis atau cai anu banget panas. Lamun tak aya uzur makruh. Nya cai ngagolak, keur ngagolak langsung dipake. Makruh dah membatak rusak atau cai nu sangat tiis langsung dipake. Rusak deh kana tubuh. Eta mah makruhna oge makruh karena ngabahayakeun kana tubuh. Tapi lamun dipake teh mah nya susuci sahwa. Da tetep patokanna asal caina ieu. Dianggap cai nyucikeun maka susuci mah sahwa. Ada lamun kira-kira matak bahaya makruh dipake atau dipaksakeun. Berarti lamun panas pisan tunggu rada dingin. Anu dingin teuing campuran atuh cenah rada netral suhuna tong dingin teuing kitu. Ulah ngomongna makruh jadi kanan teu sah kada. Tetep asal susuci ku cai anu suci nyucikeun sah. Ngan kita lamun matak nimbulkeun kabahayaan aya hukum makruh menggunakannya. Ada biasana beberapa guru mah nu nyieun tabel geus tara ngagunakeun cai tabel ieu teh kitu. Nu pembagian nu ngagunakeun ieu tadi pecah deui teh henteu supaya henteu lieur teuing cenah lah. Langsung aja dibagi 3 cai teh. Cai nyucikeun, cai suci teu nyucikeun, mutan najis kitu enggeus. Cara ngabagina. Ngatama orang menghormati karena cara pembagian sahibut takrib. Kieu cara pembagian kieu lamun dina matan takrib. Tos. Ayeuna urang asup kana toharoh tina hadas gede. Masih toharoh tina hadas kene aya. Kamari mah karek toharoh tina hadas leutik wudu. Enak ditunda heula pembahasan wudu teh. Nyata syarat jeung pembatalan ditunda heula karena ke aya kasampeur di hari. Enak orang mengkol heula karena toharoh tina hadas anu nomor kadua tina hadas gede. Ari toharoh tina hadas gede teh engke istilah fikihna disebutna guslu. Guslu. Bidomil pa nya, didomakeun papiilna guslu. Lamun bipathil pa goslu kata mah mutlak ngumbah. Ngumbah terjemah urangna teh. Jadi ngabanyurkeun cai kana sesuatu disebutna goslu. Gosala jaedun al inaa. Jaed ngumah wadah itu gosala geus ngumbah sapa jaedun al inaa ing wadah. Lamun mah guslu kecapna wajana po'lun. Aya ngaran guslu ceuk istilah sara. Sailanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Sailanul ma'i atau jiryanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Jiryanu atau sailanul ma'i ngucurkeun cai ala jami'il badani kana sakabeh badan biniyatin makhsusatin kalawan make niat anu tentu. Jadi ngaran guslu teh ngocorkeun cai, ngucurkeun cai
kana seluruh tubuh kalawan make niat anu tentu eta disebutna guslu. Ngucurkeun cai kana seluruh tubuh ala jamil badan teh kana seluruh tubuh kalawan make niat anu tentu eta disebutna guslu. Lamun wudu mah kamaripan istimalul ma'i fi a'dhain mahsusoh biniyatin mahsusoh. Ngagunakeun cai sabab lain cenah ngucur bungkul anu diusap teh mah tak diumumkeun ku kecap ngagunakeun gitu kan kalau ngagunakeun cai kana anggahota anu tentu kalawan make niat anu tentu eta wudu. Ari mandi mah langsung ku kecap saelan atawa jirian ngocorkeun cai. Jadi cai teh cenah mengalir kana eta tubuh teh gitu. Ulah dielapkeun. Jadi ulah ku cara dielap basahna eta tubuh. Tapi si cai cenah mengalir karena setiap bagian tubuh eta. Cenah kabaseuhan gitu. Cenah kabaseuhan ku cara mengalir, matak sailan make kecapna atawa ku jirian. Ngucurkeun cai kana sakabeh badan, sailanul ma'i ala jami'il badan. Ngucurkeun cai kana sakabeh badan kalawan make niat anu tangtu. Eta disebutna guslu. Mandi. Ayeuna ari hukumna mandi aya anu wajib, aya anu sunnat. Mandi cek sara ya. Lain mandi adat ya, mandi adat memang gebae. Geus wae na urang mandi cek sara. Hukumna mandi atau hukumna guslu cek sara, kahiji aya anu wajib, kadua aya anu sunnat. Bismillahirrahmanirrahim. Ari guslu atau mandi anu hukumna wajib nalika aya sabab nu ngawajibkeunana. Lamun eueuh sabab nu ngawajibkeunana nya teu wajib mandi. Nah sabariji cenah ari sabab nu ngawajibkeun kana mandi. Mujibatul gusli ari pirang-pirang perkara nu ngawajibkeun mandi sitatun eta aya genep. Tanu genep ieu teh nu 5 wajib keur nu hirup. Jadi lamun jelema hirup kakeunaan ku salah sahiji perkara nu 5 nu bakal caritakeun ke mangka wajib manehna mandi. Tah nu 5 eta nu disebut hadas gede. Ke dihareup tarifna hadas gede teh ke dihareup sanorma aya ngan dibobok heula aya nyambung. Tarifna hadas gede teh ma aujabal gusla. Sesuatu anu ngawajibkeun kana mandi. Eta disebutna hadas akbar, hadas gede. Jumlahna teh 5 dan nu keuna kanu hirup eta. Adapun di dieu aya tambahan nomor kagenep. Ke dihareup aya bahasana wal mautu. Da eta mah lain kewajiban keur si jelema eta. Lamun jelema maot, mangka secara pribadi sinu maot eta mah geus teu keuna ku kawajibanna naon. Ngan jelema nu harirup wajib ngamandian eta nu maot. Lamun keh cumpon syarat-syaratna. Nyangke dibahas di hareup dina bab tajhijul janazah, cara pengurusan mayit di hareup. Ngan ieu mah dina matan dicaritakeun aya genep teh supaya ngaglobal ke dalam menek nyambung jeung bab hadas namanya hanya nepi ka nomor 5. Nah ieu nomor hiji engke nepi ka nomor 5 eta lah nu disebut hadas gede. Jadi hadas gede teh perkara nu ngawajibkeun kana adus. Perkara nu ngawajibkeun kana adus teh hadas gede teh gitu mah bolak-balik. Aya jelema dina hukum asalna teu ujug-ujug bogohan hadas gede, beda jeung hadas leutik. Lamun hadas leutik, jelema teh asalna geus bogohan hadas leutik. Heuda perkara nu ngabatalkeun kana wudu pan sokap digawe ku jelema ke hareup. Teu barang lahir oge. Kan wuduna mah teu ujug-ujug wudu jelema, barang lahir teu bogohan wudu. Beda jeung ieu mujibatul gusli, teu ujug-ujug jelema kakeunaan ku hadas gede. Ngan sewaktu-waktu
eta jelema bisa kena ku salah sahiji sebab nu ngawajibkeun kana adus, maka dina diri eta jelema dikatakeun aya hadas gede. Da hadas mah lain sesuatu anu terlihat, beda jeung najis. Ya hadas mah maknawi, hadas bangsa sifat hadas mah. Ini seperti orang kan hese, orang yang mungkin mau bisa ngabedakeun namun si hiji jelema keur bogohan hadas leutik anu saurang deui teu bogohan hadas leutik pan ai secara fisik mah teh aya perbedaan teh aya tempelan. Eta mah makna sifat anu katingali ku sara nempel di hiji jelema. Lamun aya sifat eta disebutna si jelema eta bogohan hadas leutik. Cara nyucikeunana kudu geus kamari. Nah masuk ayeuna lamun jelema kakeunaan ku salah saji perkara nu ieu, mangka dina eta diri jelema teh ceuk hukum syara aya hadas gede kudu dileungitkeun. Keur ngaleungitkeun kana hadas gede guslu lain wudu. Naon wae cara nu genep teh ilajul hasyafati. Kahiji ngasupkeun hasyapa fil faraj kana faraj. Ilaju. Lamun kecap ngasupkeun mah jiga aya pagawean nya. Nah ieu nyaritakeun secara umum ieu teh. Pagawean ngasupkeun. Berarti lamun maneh biasa tukang mikir, bakal bisa muncul pertanyaan kieu, kumaha lamun asupna ku sorangan teu? Henteu aya unsur sengaja ngasupkeun kumaha lamun kitu. Nah, padahal nu dimaksud memang eta asup. Palamun make kecap ilajana mah ngasupkeun. Mun ngasupkeun berarti aya pagawean urangna, bener? Aya pagawean nu bogana, bener teh? Tah nu dimaksud ku ilaj di dieu mah nya wusulul hasyafah. Nepi na hasapah. Naon anu disebutkeun hasapah? Hasapah teh nya eta bagian ujung tina dakar lalaki supaya batasan. Jadi lamun anu bogaeun hasapah, nu bogaeun ieu, maka patokanna teh asupna eta hasapah. Berarti sanajan ka dieuna sesa gagangna teu asup gak masalah. Yang penting hasapahnya asup. Atawa dina kitab sajen sok ditambahan al qadriha atawa asupna sakira-kira ukuran hasapah min faqidiha ti jelema nu teu bogaeun hasapah. Nah karena leungit hasapahna buntung atau memang Allah nyiptakeun dakarna tanpa make hasapah, maka perkiraan we sabaraha senti umumna hasapah. Rata-rata hasapah mah antara 1,5 senti atau 2 senti. Biasana ujung dakar hasapah ente tahu lah, enggak usah terlalu dijelasin juga tahu. Anak kecil juga tahu itu yang namakan hasapah. Tah, patokanana lamun asup hasapah ente sekali deui tahu yang namanya hasapah itu asupna fil faraji kana faraj. Ta urang kudu nyaho naon nu dimaksud ku faraj? Nu dimaksud ku faraj teh kubul, liang depan dan dubur di dieu. Asupna kubul nu diasupkeun kecap faraj di dieu teh kubul, liang depan aja dubur. Baik lalaki maupun awewe. Sarua wae. Jadi kieu meureun urang sambungkeun berarti ieu pelakuna kumaha pasti lalaki pelakuna. Mun aya hiji lalaki asup hasyapah manehna kana faraj, baik kana faraj perempuan atau kana faraj laki-laki, mangka eta si jelema wajib adus engkeuna. Berarti eta jelema disebutkeun bogaeun hadas gede. Sakumaha ari batasna lamun di kubul perempuan nyata saleuwihun tinu wajib dikumbah nalika istinja. Dina dubur sarua, lamun dina dubur mana bagian dubur anu wajib dikumbah nalika istinja? Tah, lamun asup hasapah melewati batas eta mun ka awewe ingat kamari dina bab istinja di tukang. Matak ngaji pikir mah untu-untuyan we ketika masih dina satu kitabna, kitab Thaharah, berarti bagian-bagian tina bahasa kitab Thaharah kudu ingat da kapsok kabawa. Dina bab istinja di tukang, lamun awewe mana bagian anu wajib dikumbah, kita kan disebutna had dohir.
waktu istinja nu wajib kakumah mana nyata anu katingali dina nalika nagog saliweuheun ti eta geus disebut had batin. Tah lamun asup hasapa ngalewatan had dohir mangka eta nu ngasupkeunana gitu si pemilik hasapah eta dihukuman bogaeun hadas gede wajib manehanana mandi keur ngaleungitkeunana. Tah awas ieu bahasa ilajul hasapah fil farji ieu anu disebut jima. Tah ieu ta'rifna jima eta cirian. Maka engke dihareup dina bab saum ieu bakal kasampeun. Dina bab saum ge dina pembatalan saum bakal aya pembatalan saum teh jima ti antara. Naon ngaran jima tah ieu? Ieu nu disebutkeun jima teh nyaeta ilajul hasapah fil farji sakitu. Nu disebut wati sakapeung kitab sok anu ngucapkeunana ku kecap wati watoa wati tah ieu tarifna. Jadi ieu mah nyaritakeunna ku tarif lamun di nu kitab sajen atau dina bab sajen mah langsung ku ngaranna jima. Jadi di mah teu ku al jimaun teu ilajul hasapah fil farji ngahaja keur mere modal ketika engke aprok deui jeung bab sajen lamun ngadenge bahasa jima da ditanyakeun naon aya tarifna jima tah ieu asupna hasapah atawa saukuranna hasapah kana jero farji. Jadi pertanyaan urang hari dina masalah wajibna adus kasaha terapna da ieu mah bakal mungkin aya dua unsurna anu bogeun hasapah jeung anu bogeun farjina kan kitu maka ieu mah dua pemilikna. Jadi anu bogeun hasapah jeung anu bogeun farjina eta sama-sama keuna ku hukum wajib adus. Tegasna boga hadas gede. Bahkan maaf, lamun nepi ka asupna kana dubur sorangan ngasupkeun hasapah kana dubur sorangan sarua si pemilik eta. Mereka jelema gitu boga kelayeuna wal iyadu billahi taala. Urang minta pangaraksa ti eta penyakit ka Allah Taala. Ya sarua we wajib manehna mandi. Dan paling pertanyaanna kumaha lamun kana farji binatang tidak. Karena farji binatang mah tidak wajib guslu. Jadi nu wajib guslu mah lamun asupna hasapah atawa saukuran hasapah kana farji manusia jeung jin. Lamun ngasup hasapah, lamun asup hasapah atau saukuranna hasapah kana farji manusia jeung jin. Berarti lamun asupna hasapah lain kana farji manusia jeung jin kawas kana binatang ta eta mah teu wajib adus. Kadenya tah berarti di dieu nu kudu ditelakeun ku maneh teh kecap hasapah naon maksudna, kadua kecap farji. Tangke geus kaharti naon hasapah naon farji. Tadi batas-batasan geus kakarek hijikeun ku maneh nu disebut asupna hasapah kana farji eta arti daripada jima dina sawareh ibarat. Jadi ketika dina kitab fikih sejen atau di sapinah ge di dieu dina bab sejen dihareup aprok jeung kata jima maka artina teh ieu ilajul hasapah al qadriha il farji. Asupna hasapah atau saukuranan hasapah lamun eueuhan teh kana jero farj. Eta nomor kahiji. Wa khurujul maniyyi kadua ngawajibkeun kana mandi teh khuruju kaluar. Khurujul maniyyi kaluar mani. Ku jalan naon wae tah umum da ieu mah umum eueuh sebab dulu caritakeunana. Pokona asal kaluar mani maka wajib mandi. Tegasna eta si jelemana si pelakuna bogeun hadas gede. Dengan jalan apapun. Dina kondisi apapun gitu, dina kondisi yakdoh teh terjaga nyaring bahasa urang. Ataupun dinaon dina waktu hees kaluarna. Jalan kaluarna ku cara kumaha wae nu penting
kaluar mani eta ngawajibkeun kana adus tah nu kamari antara Ibnu Hajar jeung Muhammad Romli kasamper ayeuna. Di mana kamari pernah orang ngomong-ngomong keluar mani? Di mana? Di mana pernah aprok yang bahasan keluar mani? Apa? Di ciri balik ya. Tapi di ditu mah maka ibaratna kunaon? Ibaratna atau bahkan bahasa Arab lah ada aja. Apa? Pohoan gitu kakarek gawe apat poe oge ihtilam sia sok pohoan jaga aki-aki ngarorakeun ihtilam bahasa dan pakai di ditu mah hanya pakai kur ditulis sagala ditu mah maka kacarpate wal ihtilamu nih gitu antara tanda balik itu yang kedua wal ihtilam. Tapi maksudna harita ge kan hurujul mani gitu. Tah harita aya perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar jeung Muhammad Romli. Nyata cek Muhammad Romli lamun geus kaluar tina tabungna sanajan tertahan di gagang dakar mangka eta si jelema geus statusna dihukumi balik gitu. Dan penting mah keluar tina tabung. Lamun cek Ibnu Hajar teu dihukuman balik salila can keluar tina lubang dakarna. Talamun di dieu dina kecab hurujul maniyyi anu berhubungan jeung bab adus, keluar mani teh keluar mani ti mana? Tina lubang dakar. Ieu mah teu beda ibaratna. Jadi pendapatna Ibnu Hajar sareng Muhammad Romli di dieu mah teu beda. Hartina kieu, lawan ejala mah karasa keluar mani, ditahan. Dipengkek gitu. Karasa keluarna mah tina tempat ma'din disebutna ma'dinul ma'i. Tina tabungna mah geus karasa keluar. Dipengkek gitu, tadi tahan. Kawas dek ngompol ditahan. Teu tulus ya bijil cai kompolna teh. Kawas mani, teu tulus bijilna cai mani. Karena eta lubang dakar teh mangka teu dikatakan hurujul mani. Jadi huruju di dieu mah keluar secara zahir fakta keluarna eta mani tina lubang dakar. Jadi lamun can keluar tina lubang dakarna teu disebut hurujul mani. Sanajan karasa keluar tina tabungna ngan tertahan keneh. Nya kewe di mana-mana nyaan keluar tina lubang barulah disebut teu keluar mani disebutkeunana. Gitu. Nah, tuhnya aku dua nu. Cak anaknya sakali di maaf nih HP. Sing serius lah hafalna. Sing serius hayang tarimu. Arang nunaheun sararea. Jadi kecap hurujna mah geus sepakat di dieu mah. Maksud keluar teh keluar tina lubang. Lamun can keluar tina lubang teu disebutkeun keluar. Ayeuna ari maksudku mani make iya di tasdidan iya mani naon disebutkeun air mani disebutkeun air mani nyata cairan khusus bahan baku manusia. Kan manusia diciptakeun tina air mani. Khuliqa mimma indafiq. Cair khusus nu kaluar tina farji. Berarti farji teh meureun tina dakar atau tina hanya tina eta nu perempuan. Anu ngabogaan ciri-ciri tertentu. Nyaeta kahiji kaluarna disertai syahwat jeung aya lemesna tubuh sabadana.
lemes talentur. Asalna tegang, begitu beres keluarna eta air, aya efek lentur tubuh. Futur bahasa Arabna. Ma'al futur akibahu. Disertai aya na lentur atau rilek bahasa namanya, rilek ngeunah. Ya cirina teh kaluarna disertai syahwat jeung aya rilek tubuh sabadana. Kadua, cirina teh kaluarna muncrat. Berdasarkan dawuh Quran teh ma'in dafiq, air yang memancar, mancar, muncrat. Nomor katilu, bauna lamun baseuh mirip kemang korma. Aduh, eueuh dari urang mah hese kemang korma mah. Atau adonan roti, jarang di urang ge yang adonan roti paranti makanan pokok batur teh. Ayolah nyahokeun kitu mun suatu saat aprok ieu. Lamun geus keringna mirip bau putih telur. Nah, maksudna kieu. Maksudna lamun aya cairan keluar tina farji memiliki salah sahiji sifat nu tilu ieu, lain kudu tiluanana. Lamun aya cairan keluar tina farji dengan salah satu sifat nu tilu ieu, maka eta cairan sebutkeun ku urang mani. Cai mani eta. Jadi lamun keluar cairan tina farji dengan salah satu sifat anu tilu ieu, salah satu lain kudu tiluanna kumpul lain. Namun aya cairan keluar tina farji dengan salah satu sifat nu tilu ieu, maka eta cairan disebutna mani. Ari hukumna mani eta benda suci. Jadi hukumna mani eta air mani eta benda suci. Air suci. Eta sebutkeun air suci. Air mani. Nah, orang balikeun, lamun aya cairan kaluar tina farji tanpa aya salah sahiji sifat anu tilu eta lain mani. Jadi karena nentukeunana ari anu kaluar teh mani lain tinggal ieu. Lamun disertai salah satu sifat anu tilu tadi yaitu air mani, lamun teu aya hiji-hiji acan sifat nu tilu tadi eta lain. Heuh naon atuh lain? Loba deui salian air mani nu kaluar tina farji. Nah, ayeuna aya anu hampir mirip-mirip jeung air mani tapi bukan air mani. Lanjut lagi. Dia geusnya hukumna air mani mah. Naon statusna hukum air mani? Benda suci, hati-hati, tahir. Al maniyu tahirun, air mani itu suci. Ayeuna cairan bening encer, anu keluar ketika aya syahwat. Cairan bening encer anu kaluarna ketika aya syahwat, tapi proses kaluarna mah bukan disertai syahwat. Entasna urang tas nahan syahwat ditahan. Nah, geus eureun nahan syahwat. Kemudian tina farji kaluarlah air bening anu encer. Eta disebutna madhi. Pakai zal dititikan madhi. Maka ia ditasdid mim, zal ia ditasdid. Jadi lamun aya cairan bening encer anu kaluar sabada nahan syahwat urang mah kitu. Sabada urang nahan syahwat ditahan syahwat eta. Sanggeus reureuh nahan syahwat eta kaluarlah. Atau ketika keur aya syahwat tapi kaluarna teu aya sifat-sifat nu tilu tadi. Biasana teh kawas bahasa urang mah ngageutah bonteng. Mungkin sebagian Anda pernah mengalami. Air nu kitu namana madhi, lain mani, madhi.
Terus hiji deui. Cairan anu putih agak kental. Cairan putih maksudnya dia teh naon? Cairan ya putih ya, teu bening gitu. Jadi agak-agak keruh gitu. Keruh ngan kental lamun tadi mah encer. Cairan putih anu agak kental ya. Anu teu aya bau-bau khas air mani nu tadi teh teu aya bau khas. Oge teu aya bau menyengat kawas cai kompol teu ya. Tanpa baunya. Anu kaluarna saenggeus ngompol. Cairan anu kental kitu nu kaluar saenggeus ngompol atawa ketika mikul bobot anu berat. Ketika orang mikul bobot berat manggul atawa naon tina farji kaluar cairan anu rada kental kawas kitu. Eta ngaranna wadhi. Wau zal iya. Wadhi. Lamun nu tadi mah madhi, nu ayeuna mah disebutna wadhi. Tadi aya bedanya, beda dina bentukna oge beda. Lamun madhi mah bening, encer. Oge efekna tina entas nahan syahwat. Lamun wadhi mah anu kaluarna biasana saenggeus ngompol beres ngompol kadang-kadang memeh istinja atau kadang-kadang geus istinja bijil deui gitu. Atawana ketika urangna ditibanan bobot anu berat gitu, urang manggul atau ngagotong sesuatu. Keluar cairan tina paraj anu rada kental tah eta mah kitu ngaranna wadhi. Nah, hukumna madhi jeung wadhi eta benda najis. Ngawajibkeun tawan teu kana guslu? Teu da kudu hiji mani ngawajibkeun kana guslu. Keluar mani. Berarti keluar tina farji salianti mani eta teu wajib mandi. Ingat statusna benda najis. Jadi mun kena kana badan atau kana pakaian ya kudu disucikeun. Lamun tadi mah air mani. Selama bersih air mani murni eta mah benda suci. Sehingga kena kana pakaian eta si pakaian ka bawah salat teu naon teu dibersihan heula ge gitu. Aya air mani. Urang ringkaskeun ya. Jadi anu balikeun kana pokok masalahna. Jadi nomor kadua nu ngawajibkeun sebab nu ngawajibkeun kana guslu teh kaluar mani. Kaluar manina melewati batas dohir hasapah. Jadi tegas nama keluar geus keluar tina lubang ya teh. Lamun awewe melewati batas dohir parji si air manina teh gitu. Lamun perawan, lamun janda mah melewati batas had dohir teh anu wajib dikumah. Sehingga tadi teh lamun teh mah teu kaluar, lamun lalaki lamun teu kaluar tina lubang tetap eta teu ngawajibkeun kana mandi sanajan karasa geus aya dina gagaan. Ieu henteu ihtilaf antara Imam Ibnu Hajar maupun Imam Muhammad Ramli. Kayaknya aya sebenarnya mungkin dana tiadul badiah aya sedikit tambahan aya maniyu sahsi nafsihi aya kituan ya maksudna kumaha mengkedel aya nama heulana nyaho eta we nyaho maksud kaluar teh kumaha dina bab ieu terus arti daripada mani apa tah ingetan ketika terjadi kaluar mani ku jalan naon wae maka wajib mandi sehingga eta si jalema ku syara disebutkeun boga hadas gede. Tah ieu nomor hiji jeung nomor 2 sebab anu umum tumerap ka lalaki jeung ka awewe. Jadi lalaki mungkin awewe mungkin. Ngalamun engke nomor
3, 4, 5 eta khusus keur awewe. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 eta mah khusus keur awewe. Lalaki mau ngalami. Jadi lalaki mah bisa mungkin boga hadas gedena teh ku sebab nomor 1 nomor 2 dia. Mungkin karena ilajul hasyafah fil faraj yang dinamakan jima atau wati, atau mungkin ku khurujul mani. Jadi kade ulah-ulah nepi ka dihijikeun ngomong ente. Artinya ulah dihijikeun ngomong teh mun seseorang ngalaksanakeun proses jima najan teu keluar mani nya tetap wajib mandi da eta mah ku ilajul hasafah sabab apa? Sebab wajib mandinya. Bukan karena hurujul mani gitu. Cing talaknya. Cing talak teh sabab engke ketika urang lamun ngaji takrib naik ka luhur kana bab jinayah, bab hukum pidana, di antara anu disebutkeun hadduz zina. Ya, hukuman untuk pelaku zina. Apa yang dinamakan zina? Tarif awal teh biasana al-wat'u. Geus tara make deui ibarat eta ya urang kudu ngarti. Naon disebutkeun wati? Nah eta nu disapina ieu. Asupna hasafah kana farad. Mangke aya kaid. Proses wati anu di luar ikatan nikah anu legal kan gitu ngaran zina. Jadi lamun teu asup ta'rifna wati kade. Sehingga lamun jelema kakarek misalnya maaf. Dari kajian fikih mah kumaha otak sorangan lamun otakna mesum bakal mesum, lamun otak ilmiah moal. Tinggal ngacirikeun mana jagang berarti otakna mesum mana. Misalnya ya faraj, bibir faraj. Ya hasafah. Mun karek asup kana karekeuna kana bibir faraj, ieu encan disebut ilajul hasafah. Maka ieu encan mujibatul ghusl lamun teh mah teu tulus nya teu. Najan geus adak gitu, geus adak. Ya. Asup karek saeutik, asup. Ieu masih keneh hadohir pan ieu mah lamun awewe, lamun nagog sisi ieu mah katingali keneh yabdu disebutna. Yabdu katingali keneh ieu wajib keneh dikumah waktu istinja ku eta awewe. Mun hasafah karek asup ka dieu, ieu can ilajul hasafah fil faraj disebut. Da kudu si hasafah eta teh melewati batas dohir ieu. Bus. Tah lamun geus nepi kana, bus teh hasafah. Ngan ku hasafah naon kudu asup dilaan deui tah geus nepi kana ta'rif jima. Nyata geus ilajul hasafah fil farji. Lamun proses kitu terjadi di luar nikah eta geus nepi kana patokan disebut zina. Begitu. Jadi kajian fikih ulah asa kakarek jelema kukurukutan wungkul ngobrol di kamar can bisa disebut hukum zina. Hati-hati. Mun urang ngalaporkeun seseorang dituding ku urang Pak si fulan zina jeung si fulanah ya, si anu jeung si anu zina. Nanti kita harus punya saksi 4. Anu opatan eta ningali proses asupna hasafah kana faraj. Lamun ukur ngadenge wungkul ngobrol teu bisa. Mangka urang nu ngalaporkeun lamun eueuh bukti jeung anu jadi saksi pasuna kalaka urang kan nu dihad disebutna hadul qadzaf. Hukuman untuk orang yang nuding zina. Jadi hati-hati. Kecuali lamun aya bukti, laos disebutnya. Aya bukti teh memang geus bunting si perempuan. Ditanya lu dihamili siapa? Si fulan. Ya udah. Itu ada fakta. Kalau enggak ada fakta enggak boleh. Cak jeung pantak teu meunang ge nya. Meunang urang tajasus. Dan eta kudu talakana tarif teh kitu. Kudu talakana tarif. Termasuk bulan Ramadan. Di antarana engke dina pembatalan Ramadan teh salah sajina jima. Atau engke dina bab haji. Di antara nu matak ngabatalkeun kana ihram teh baik ihram haji atau ihram umroh adalah jima. Naon ai jima teh ieu keneh tarifna. Asupna hasafah kana farji gitu. Wal haidu Allah alam bismillah. Kayaknya nomor 3.